Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzikrim ma'awujudi yaqdatin etanya atau saya min alamat timotil qalbi halaman panganapna fa'alal muridi walamakna jeung samang-samang sakabuktian saha al muridu si murid rubama yastabidu eta terkadang milang-milang jauh murid al-wusula kana wusul ila dalika kana itu ma'rifat walam makana jeung samang-samang sabukti saha al muridu si murid rubama yastabidu eta terkadang milang-milang jauh murid pesimis al-wusula kana wusul ila dalika kana itu ma'rifat nahahu makanya gah musonib ka itu si murid cek musonib wahai muridin anda jangan pernah pesimis biqaulihi kalawan dauhan musonib wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz wa ma dzalika jeung teu ari itu wusul ilal ma'arif alallahi ka Gusti Allah bi azizin eta sulit eta hese nu hese keur Allah boro-boro anjeun masantren batur ge teu kusi masantren ari Allah ngarasakeun mah jadi mah ieu mah mata asaro matlabun anta tolibuhu birobika mal aya nu sulit perkara nu diteangan ku anjeun lamun anjeun mentana ka pangeran anjeun jadi itimad hate lain karena amal diri tapi ka Gusti Allah sabalikna wa mata yasro matlabun anta tolibuhu bina sika moal aya nu mudah perkara anu diteangan ku anjeun lamun anjeun mentakna ka diri anjeun nyaranena kana kamampuhan diri nya teu moal bukti pangna milang-milang jauh uing bisa nepi kana ma'rifat atuda uingna muntang kana pagawean uing da eta sana tapi lamun ka Allah teh mah boro-boro cek paribasana ngan kahade kudu napai kana adat cenah kedah mah nyucul kana adat jelema nu rek diusulkeun ku Allah didaekeun eta jelema suluk gitu dina sajeroning sulukna dibarengan ku mujahadah sareng riyadhah eta tak ketika Mang Dani pesimis dina usul ka Allah maka Mang Dani diberi peringatan ku musannif hai anda Mang Dani kurang kota Anda jangan pernah pesimis akan wusul terhadap Tuhan Anda itu. Jadi musannif nyari wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz jeung teu ari itu wusul ilal ma'arifi alallahi ka Gusti Allah bi azizin eta sulit ari aziz mah asalna apes tina azizun li'annahu karena sanyana Gusti Allah qadirun eta nu kawasa karena Allah teh eta zat nu kawasa ala kulli syai'in kana sakabeh perkara
fa'alal muridi mangka eta tetep wajib kasih murid, fa'alal muridi mangka eta tetep wajib kasih murid al-qiyamu ari ngalaksanakeun ngalakonan bil asbabi kana pirang-pirang sabab. Eta kurang bukan kewajiban, naon kewajiban muridin? Ya teu kudu mikirkeun usul jeung teu usul. Kewajiban anjeun nepi gawe naon? Sabab usul. Ulah mikiran usul ada lain ranah anjeun. Tugas lagi ununi ceuk Allah anjeun ngadaruakeun kami tah ngadoa ka Allah teh asbab. Aing ngadoa teh jang loba rupana. Arek ku zikir, arek ku riyadhah, arek ku tafakur, mentak Allah teh rupa-rupa perjalanan. Wa minallahi jeung eta tetep ti Gusti Allah al-wusulu ari wusul wa ruful hijabi jeung leungitna hahalan. Tak bisa aya ajengan nyebutkeun mustahil kiwari rek aya wali eta teh ajengan beli. Kumusannif bicarkan wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Doa aya nu sulit tang keur Allah mah sanggupeun ngawusulkeun. Sok sanajan ceuk jelema eta jelema teh mustahil wusul, Allah mah sanggupeun. Min alamati mautil qalbi jadinya eta tetep ti antawis pirang-pirang ciri mautna hate. Ari yang adul kaman itu tahu di pokok ya terus di Lamongan Aikol bil muridin gesna hatena jelema nu boga harapan usul ka Allah. Ciri jelema pae hate mending pae hate mending pae jasad. Pilih mending pae hate mending pae jasad Bang Dani. Iksa. Aing lamun pae jasa dah hayang kena hirup. Mending pae hate, mending pae jasa. Mending pae jasa dah daripada pae hate. Pae jasad mah nu hayang nu umum kabeh bakal pae jasad. Jeung waktuna mah bisa digusar geser da geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Mang ajan teu kaduga hayang pae aing cenah. Aing nurutan gantung karep. Umpama cek Allah can waktuna pae mah mesti gantung karep ge. Moal pae. Pas makajan rek ngagantung sukuna ngagang sareng jadi aduh tetulus banget. Jadi paehna teh kade paehna teh lain beda ngagantung karep tapi geus nepi kana aja. Dina dina Johar Tauhid aya jalema nu maot teh di umrihi eta ku sabab geus beak umurna. Kumaha redaksina teh ku deui lah kitu we pokoke ditulisna. Oh, itu nama gitu. Dan perjalanan
mautna beda-beda. Anapun edak maut nama sanajan perjalanan beda-beda, eta teh maut mah geus nepi kana ajalna. Mengenaskan. Aya qalbil muridi tegasna hatena si murid. Ciri hate jelema nu paeh, ciri jalma hatena paeh. Salahan. Adamul husni eta eueuhna nalangsa teu nalangsa. Alama atas pagawean perkara fataka anu morodkeun maka ka anjeun minal muwafiqati tina pirang-pirang metukan kana aturan Allah. Muwafiqat aya taati tegasna pirang-pirang taat. Watar kunna demi kadua ejeng ninggal kena langsa alama atas pagawean atas dosa paal tahu anu migawe anjeun kana min wujudi zalati tina ayahna pirang-pirang ti soledat nincek cangkang cau kadorakaan atau cangkang gedang mulu gitu. Aya minazalati tegesna tina pirang-pirang ti kosewat alati zalat tujadunu ditemukeun lati minkat ti anjeun. Eta ciri jelema nu paeh hate. Matak mangdani bisa apal hate mangdani paeh jeung teu cirina dua. Hiji lamun mangdani tinggalin berjamaah hate teu nalang sahare-hare. Eta teh paeh hate. Pasal kurang lamun tinggalin toat tapi kakeun kateu kaduga ini kamana-mana balas nalangsa ceurignya hinging kurang mana ceurig tinggalin sholat subuh tinggalin ngaji sok nalangsa mun tinggalin ngaji justru lamun ngaji sok nalangsa aing tuluh-tuluh ngaji ceurig. Adamul husni ala mafataka minal muwafiqat eueuna langsa dina hate dina nalika urang teu migawe taat kitu geus-geusna. Urang teu taat teh hate teu nalangsa meusan-meusan acan. Mun tadina urang osok salat duha ayeuna eureun duha lain teh aya migawe ngan teu kaburu nalangsa. Bentuk taat malo bulan puasa batur maparwasa ieu mah kalah kagoreng pedang. Anu kadua watar kunna demi ala mafa'al tahu min wujudi salat min bayaniyah ya min lil bayan ngajelaskeun emak ejeng teu nalangsa ninggal kena langsa atas dosa anu dipigawe ku anjeun. Osok nalangsa lamun migawe dosa sapeuting nepi ka subuh gaplek. Atawa sapeuting remik. Atawa sapeuting mau laut tuh loba dosa teh. Ai minazalati tegasna tina pirang-pirang ti kosewat allati tujadu minka nu ditemukeun eta ti kosewat minka ti anjeun. Aduh aing mah bati soledat kana dosa nalangsa tahun hate teu nalangsa tunibakana dosa ejeng hate lamun hate henteu nalangsa gara-gara tunibakana dosa jeung teu pernah nalangsa gara-gara tinggalin taat eta ciri hate paeh begitu tuh. Paeh hate jalma nu paeh hatena begitu. Mangkilang geus paeh mah hese diudangkeun deui. Lamun semet gering
kanya ti tamaan. Namun geus pae, wah geus kanya ti suntik hidup. Aya ge suntik mati li. Nu pae jadi suntik hidup. Kurang teh memeh hate pae bisi ayeuna keur geuring ngeureuyeuh di tamaan. Kumaha namaan hate? Tah lamun urang tinggalin taat berarti kudu aya nalangsa dina hate. Hese cenah manggil nalangsa. Da ari jelema henteu tuman mah migawe taat moal nalangsa sanajan tinggal. Jelema tinggalin biasa lohor teh geus biasa tara salat. Da moal nalangsa teh salat lohor. Tapi coba Mang Darul teh jumaahan we sakali teu betah ya. Naon sabab da cuma mata Mang Darul mah belajar tina kisah jelema nu nanyakeun ka wali abdi ieu teh hayang bisa tobat ceuk wali syaratna kudu pindah anjeun tina tempat eta sabab anjeun moal bisa tobat dina tempat eta. Anjeun saminggu berarti tujumahan sekali sabulan saya tujumahan 4 kali. Tak pindah ulah cicing gedinya gitu. Nah, sabab betah tuh dah. Ai tumantara jumaahan mah jan betah gitu. Tuman ke salat, tuman ke berjamaah, tak tumanan nalika urang tinggalin bakal wujud nalangsa. Di tumanan. Jika kieu lamun jelema geus tuman main game hese eureuna mata kulah ditumana naon sababna da lamun eureun sok nalangsa hayang we gitu. Tumanan teh ulah pagawean nu goreng tapi tumanan pagawean anu gitu. Oh Bang Ruslan saya kasurupan yang berbalada geus tuman udah hese coklo. Nata kudu bunga hidayah Allah dibikin ka Mang Ruslan. Tapi kasana jan tadi hese coklo, ayeuna mah geus coklo. Konsisten di Darul Hijrah. Inting sok di mana ya? Oh, ana. Ai kutuman man nalika teu migawe sok nalangsa. Mata tong serede urang numanan pagawean. Muntuman maksiat eureun maksiat teu betah. Lamun tuman taat eureun taat moal betah. Kumaha tuman aja leuh. Mata asupkeun diri urang kana lingkungan anu tuman dina eta lingkungan migawe taat. Anu tuman nu biasa di eta tempat migawe kebaikan. Entong munculungkeun jasad nu ieu di lingkungan tukang migawe kagorengan. Silakan. Akibatnya gitu, sanajan tinggalin tuh atau kita pernah nalangsa hante cuek, hare-hare, so kurang da osok sholat, tebetah lamun can sholat itu. Non sabab ada tuman na osok, jelema tuman mere, ayeuna can bisa mere, segelisah hante ada tuman lagi na. Tak tergulu jangan ilmu kadugala. Oke tu mana gelut. Jadi pun tergelut itu tu mana terbetah. Hayang gelut gitu. Tak lamun ajengan kasantrina memeh mungkin ngajajahkeun ilmu kadugala. Berarti ajengan teh tah gelut ke santrina. Jadi bencana kerja-jaga kumaha diberi kagagahan mah hawana hayang gelut itu. Jalema tuman pasehat teu betah. Da tumanan naon? Pasehat. Tapi jalema nu tara pasehat. Dek we aya nu ngajak pasehat betah mah. Oh, da tuman ge teu Pak. Harti. Itu. Jalema tuman ngaji mun teu ngaji betah mah. Oh. Tapi lamun tuman tara ngaji, teu ngaji teh hari-hari da tuman ge naon? Biasa aja tahan, tuman lagi henteu. Tuman teh bisa ngerti kebiasaan. Jadi sudah biasa santri mengaji. Tapi sabalik lamun jelema tuman sare. Tebetah lamun nyari hayang es.
Gitu ya. Wa alamatu hayatihi, lamun dia ciri pai hate ayeuna ciri hirup hate. Wa alamatu hayatihi jeung ari ciri hirupna hate. Bil anwaril ilahiyati eta ku pirang-pirang cahaya bangsa kapangeranan. Ciri hate jelema nu hirup mah caang ku nur ilahiyah. Naon nur teh cahaya, naon ilahiyah teh bangsa kapangeranan. Urang nempo rupa nu katempo teh eta teh keur taat kanunya rupa. Eta nur ilahiyah. Jadi sakur nu katempo inget eta teh kabeh keur taat ka saha? Ka ilah. Eta caang. Hirup hati nih, ini ke sawah, ini ke kebun, ini ke pasar, ini ke masjid. Hirup hati nih. Kunon hirup hati, ku anwaril ilahiyah. Dan anwar itu jangan ayat anwarul tawajuh, ayat anwarul muwajah. Nukumaha anwarul tawajuh, anwarul tawajuh mah urang berusaha digawe amal ibadah, nu ngadatangkeun kana cahaya. Eta ciri jalan mari hirup hati. Ainul muwajahah mah geus biasa. Jadi kudu aya perjuangan heula, hate hayang nepikeun ka inget kana asma ya qadir ya alim ya murid, nalika ningali sakabeh makhluk nu mana makhluk teh jadi dalil kana ayana khaliq, kudu aya mujahadah jeung dia. Karena itu. Wa ilam tudrika jeung lamun teu nemukeun anjeun kana itu anwaril ilahiyah lagholado tangku kanel naon hijabuka hahalang anjeun wa ilam tudrika lagholado hijabuka. Oh, punten yang salahan lain lamun eta teh sanajan wa ilam tudrika jeung sanajan teu nemukeun anjeun hakana anwaril ilahiyah li gholadi hijabika karana kanal hahalang anjeun. Jadi huznuka teh jadi khobar tina wa alamatu hayati, bener salah balikan ngaluan wa alamatu hayatihi jeung ari ciri hirup hate nasi murid bil anwaril ilahiyati hirup hate mah ku pirang-pirang cahaya bangsa kepangeranan. Wa ilam tudrika sok sanajan teu acan nemukeun si murid kana anwaril ilahiyah wi hande ngaluan batal total tadi salah li gholati hijabika karena kanal hahalang anjeun huznuka eta nalangsana anjeun ta ieu khobar tina wa alamatu ciri hate jelema nu hirup ku cahaya bangsa kapangeranan eta nalangsana anjeun alama fataka alama atas pagawean pataka anu porot maka ka anjeun minat taati tina taat wa nademuka jeung nalangsana anjeun ala ma fa'alta atas pagawean fa'alta anu migawe anjeun kana ma minaz zalati tina pirang-pirang tikos ewat kana dosa. Jadi lamun disolat kana dosa teh ciri hatena hirup ada lu ditempo pagawean dosa. Nah Gusti ari batur hirup dina waktu penting teh mun teu ngapalkeun nalar lamun teu nalar ngaderes mutolaah muzakarah nah ari abdi penting dengan gelap umpamanya bisik gitu tah isi yo pakai nyindiran ya
Ai gitu gagalagakan ya pergi helman segala lupa coretan tapi kajiga lutung banget atau nginuman tapi kasegede drum betul bunga macok nginum ya saya tahu aja kacager nade wana demuka alama fa'alta minaz zalati jeung nalaksana anjeun alama fa'alta minaz zalat patah roh mangka bunga anjeun bisuduril a'mali kalawan kaluarna ku kaluarna pirang-pirang amal min kati anjeun parahan syadidan kalawan bunga anu banget anu kacidan. Jadi lamun urang migawe toat teh sing bunga kuring toat lain, bunga kuring dibisakeun toat ku Gusti bunga. Osok bunga hate mun salat wiridan taswidan ngaji Quran. Osok bunga hate kan. Jadi lamun bunga hate moal sanggup ninggalkeun jeung moal pasti tas salat teh salat sunat teh bunga hate. Salat sunat tuluy ayeuna ngaji Quran. Ngaji Quran tuluy ayeuna ngaji sorogan gitu kan tuluy ngaruntut. Bunga Gusti ku Gusti abdi dipetakeun dina pagawean anu cocok jeung parentah Gusti farhan sendiri. Batang tamu jeung lalangsa anjeun bingung anjeun hate teh gundah gelindah ala suduril mukhalifati atas kaluarna pirang-pirang sulaya nyulayaan anjeun kana parentahan Gusti Allah. Batur ngaji DHS batur ngapalkeun kobong sabelah ngapalkeun kobong sabelah di ngadutuhur sila kudu nalang saha wadzalika jeung ari itu huznuka wa nadmuka nah gitu huznuka alama fataka minat taat wa nadmuka alama fa'alta minaz zalat eta dalilun eta dalil ala annaka kana sanyana anjeun min ahlil iradati eta ti ahlil iradah al mahbubina lillah anu dipikacinta kabeh lillahi karana Allah. Itu sungguh mun orang bunga kupeda aya amal dina diri berarti ngaku pangna bunga Gusti alhamdulillah Gusti ngeresakeun kabdi tiasa amal. Mun anjeun susah nalika diri teu bisa ngalaksanakeun amal sulaya jeung parentahan Allah nalang saha bingung hati bingung keneh teu berjamaah salat, bingung keneh kuring teu bisa ngapalkeun, bingung keneh tinggalin ngaji kuring daripada diputuskeun ku kabogo mah teh bingung. Poe dia mah diputuskeun ku kabogo balas bingung teu beunang ditanya. Astagfirullah jamotrot diwir suradi balas manyun. Riwayat pajibda mangka kudu nemen-nemen anjeun sungguh-sungguh anjeun bisairi dina leumpang wala taksal we wala taksul jeung ulah ledu anjeun jeung ulah ngedul anjeun sing nyaan leumpang sing dines ulah ledu. Terus eta ciri jelema nu hirup hate jeung nu gaeh hatena layak dumuzan bu indaka wallahu a'lam bishawab.